geget raraya mantenah. Tah iya sosok indung nutos ngakandung anjin salami salapan sasi. Nutangtos nami kanya anjing tikawit anjing alih bugi ka aya nanu kawilang aya batas nami kanya hidup bager. Sumangga kasep geulis tiasa sungkem wae mamahna dicepeng panangan mamahna disung panangan mamahna disungkem mamah. Mama, i abdi putra mama, i abdi putri mama. Lebina dinten ayeuna abdi alhamdulillah parantos ngajatuh kerami sareng pasangan abdi. Neda hapunten tinu janten mama. Rumah si diri kantos ngabung beratan manah mama. Rumah si diri kantos ngarahutan manah mama. Nanging gitu abdi neda dihapunten tinu janten mama. Abdi mama hapunten Allah subhanahu. Nanging gitu abdi neda dedel doana tinu janten mama. Mugi abdi tiasa ngajari rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Kalayan ayo dina kajembaran sinar kasih nugrahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sumangga arat teh dirangkul mamahna, dipeluk mamahna. Mama sambil didoakeun doa anu terbaik kangge aa sareng teteh. Beral geus hidup anak ibu mamah didoakeun kangge kabagjaan hidup duaan ngalumangsungkeun rumah tangga. Mugi hidup duaan tiasa sesarengan salamina kalian aya dina rahmat siaran pangeridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Atos cekap geulis bayan ayeuna mama i abdi putra sinareng putri mama nu dina dandan ayeuna abdi alhamdulillah atos ngajatuh kerami sareng pasangan abdi. Mama hapunten anu kasuhun sanes nama abdi izin tos rurumpahan di panggonan mama. Nanging kitu abdi neda piwulang sinareng piwurunak tinu janten mama. Teu kenging disaha-saha abdi ku mama, teu kenging disaha-saha mama. Negapang dedel doana ti mama mugi abdi tiasa sasarengan sareng pasangan abdi kalayan aya dina rahmat tur magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sumanggaan teteh dirangkul wae mamahna, dipeluk mamahna ku mama sambil didoakeun doa-doa anu terbaik kangge aa sareng teteh. Beral geulis sebagai kasep anaki ku ibu didoakeun. Ku ibu didoakeun mugi hidup doan sing janten rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Atos cepat teteh panginten kangge teteh ngabina dandan ieu diwakilan kudu janten aa. Nanging pangeridho apa? Nanging apa pasti bakal ninggal yen apa pasti bunlah dina ayeuna hidup rumah tangga. Beral geulis apa pasti aya atau pasti ngarojong dina hidup nu ayeuna beral geulis. Bapak hapunten abdi. Hapunten abdi dina sabudaya karepaten abdi. Sok samasa abdi rumaos kantos ngabung beratan ka Bapak rumaos diri kantos ngarahutan manah Bapak hapunten anu kasuhun. Tuwalehna Bapak beurang dijieun penting dijieun pura kangge abdi hapunten anu kasuhun Bapak hatur nuhun. Mugi apa ge tiasa janten lautan hampura kangge abdi Bapak. Neda pangridho doa sinareng tiwurna tina janten Bapak. Sejak abdi ngambah sagara rumah tanggi sareng pasangan abdi. Mugi aya dina pangridho Allah. Mugi janten rumah tanggi hareup abdi sareng caruge abdi. Kalayan aya dina kasilberahan hanturan kajembaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sumangga aa teteh geulis bager dirangkul apana. Dirangkul aa sambil didoakeun doa-doa anu terbaik kangge aa sareng teteh. Beral geulis bager kasep anaki ku aa didoakeun, ku bapak didoakeun sing kinunur karahayuan bagja kangge hidup doan. Amin ya rabbal alamin. Atos cekap Bapak hapunten abdi aa hapunten abdi salaku wakil ti bapakna pasangan abdi hapunten abdi.
kantos ngarahutan manah Bapa bau bilih ieu kantos ngabun beratan Bapa salaras nama abdi isin tos rumpahan tos kumawanten di panggonan Bapa nangi kitu abdi neda di doana ti janten Bapa mugi abdi tiasa sesarengan sareng pasangan abdi kalian aya dina kajembaran sinar kasinugrahan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin sumangga geulis bager dirangkul sareng apana dirangkul ku asinar ku apa didoakeun doa nu terbaik kangge sareng tetena bral geulis kasep ku asinar ku apa didoakeun mugi hidup lancing janten rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin atos cekap ayeuna majeng apana digentos ku aa disungkem aa ieu abdi bojo aa nu alhamdulillah dina dinten ieu dina dengan ieu abdi atas diistrenan ku aa hatur nuhun nang abdi kantos ngarahutan manah aa kantos nganyeriheutkeun hate aa hapunten nya kitu abdi neda pangdedel doana tina janten aa mugi abdi tiasa janten istri anu solehah anu senantiasa numut mangkat ka ajaran mantena oge numut ka aa salaku cara ge abdi mugi abdi tiasa janten istri anu solehah dina saja nambah segala rumah tangga sareng aa kapayuna doa amin ya robbal alamin sumangga teteh dirangkul aana dipeluk aana wios di atas dipeluk aana dipeluk sambil doa anu terbaik kangge kelangsungan hidup aa sareng tetehna atos sikap disun teteh nanya disun keningna teteh ditutup teteh disun kening nanya ditutup dugi ka hitungan anu katilu disun hiji dua tilu disun barokallah langsung dihiwatkeun ka asar tetehnya hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim siapkan halawe teteh tesarius pilih kamu hulan siapkan halawe tesarius hayong disatean aduh teteh keula itu aya bakakaknya aku bakakak halawe aya nama tesarius dihitung dugi hitungan nu katilu sumangga tiasa dihitung hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim ayeuna majeng kabalih dieu sareng ibu apa majeng kabalih ditu sareng ibuna nyandak hiji deui geus tetehnya meh wareg ibu nyandak hiji ibu ge sami nyandak hiji tah ayeuna kan panginten atos janten sanes sasahadi teh kayaknya disah-sahanya ieu huapan pangnyambut oge sing janten huapan panganteur ti ibu mertua hidup duaan anu tos janten mamah hidup duaan dina deket ayeuna ibu kapayunan ibu sumangga ibu dina hitungan katilu tiasa bade huapkeun ibu hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mugi janten huapan panganteur huapan panjanten langsung dihiwatkeun ka asar tetehnya hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim siapkan halawe teteh tesarius pilih kamu hulan siapkan halawe tesarius hayong disatean aduh teteh keula itu aya bakakaknya aku bakakak halawe aya nama tesarius bismillahirrahmanirrahim ayeuna hidup duaan terus semua janten disaha-saha deui panganten da atos sami janten dua warga ti kedua keluarga besar ieu nya pamugi rumah tangga hidup duaan mancem mayem hurip sawana teteh nyandak hiji silangnya silang teteh ka aa ka teteh ka bayi-bayi geus ibu-ibu kumaha teh abita ibu semangat teteh atos siapkan heula atos bismillah dina hitungan katilunya diangkat panangan hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim huapan anu pertama sejak disakseni ku anu katilu nembe di betotnya sasarengan hiji dua tilu betot teh alhamdulillah duh bagja walu ya teteh nu keng bang ageuna angkat heula teh angkat masih tiga kayaknya oke ayeuna tilu sia
1, 2, 3. Siap. Tahan dulu Kami kan. tante ibu. Aduh. Abi seatu mangga. Gara dibengkas lalagasanana. Kucek-kucek di lebet A. Pencari Kucek. training. Nyeri. Cik angkat deui A. Base. Base. Ya bakal baso lagi mau. Insya Allah. Enggak. Ayeuna dipotongkeun kuduaan Dipotongkeun yang kuduaan. di kapengker teh kayaknya ditinggalnya dipotongkeun berduaan Potong, guys. untuk kapengker teh ditinggal Dipotongkeun. Potong. dipotongkeun Hati-hati. besok mangga 1 2 3 Ya. alungkeun kapengker Picin kapengker. Ya. piceun segala rupi Sifat getas lapor getas happy masalaheun harupakeunana. getas harupa Ayeuna aya naon Neng? aya elekan Elekan. painten teteh tiasa dicepeng teteh elekan cobi ditinggal anak Keker, ditinggal keker, elekan keker. anak Ditoan si anak. Tahu. Kamera. kosongnya tah eta mangrupikan dina hirup duaan cing isi kekosongan dina rumah tangga hirup duaan untuk acan keeusi cing isi dina kekosongan anak rumah tangga menjajan rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah amin disimpan di hadapan Diinjak kula-kulaan. diinjak kulaana kukeuna Dibukalah sepatuna. Nah gitu ah. Kudu ki ah, kukeuna. Siap ya. mohon tah itu set A 1 2 3 langsung tiket setor kah Jelas. Ya, Alhamdulillah. Pupus ya Neng ya. Pupus, alhamdulillah. Terus aya naon deui Cina? Aya endog, Ieu teh aya naon. bade dipupuskan aya Bade bade dipupuskeun. kangge wengi. Pamawangi we. Kangge wengi wae supados kuatnya aa. Oh ayeuna aya Ayeuna dipupuskeun. Ayeuna aya madian. Ah, Kunaonnya teh aya tisu. plastik, muhun aya plastik. Plastik. Bios mangga. Nah, Lamungan ya. Pangtanik teuing ah. Endogna dilebetkeun, oh mohon kedap endogna dilebetkeun. nah. Sok ah. Kayaknya bari teh nggak aya. Semoga pupuskeun Aduh. Tinggal ah terus pucat. Tas bucat teh acan Tinggal ah. Tinggal lah. Terus pucat. atau saudara. Tinggal heula. Tinggal lah. Tinggal heula gua. Tong. Ditolong Aya. Atas, Atos. endog. Nembe nguping sana teh tos bucat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum yoga kadanya kedah nyebat alhamdulillah. Mun kita ayeuna anu salajengna ieu aya kendi dicepeng kuduaan. Dicepeng kendina kuduaan. Ayeuna teteh handapna aa megang luhurna. Sok aa nu dicepeng ieu aa hulu naon hulu kendi. Lepat pamintinya teteh luhurna aa handapna. Tah itu teteh. Teteh anu dicepeng teteh hulu naon? Cik uninga. Hulu naon teteh? Hulu kendi. Hulu kendi ari lagi. Kendi. Ari lagi hulu naon cina? Adi wengi pami manggihan hulu eta teteh hulu naon? Hulu naon? Hulu ayam. Hulu ayam. Yang megang bujur naon bujur kendi ari ge wengi mah bakal mendak sareng bujur naon Bujur hayang. bujur nila. Bujur saha? Bujur nila. Sok ah. Humorisnya sangatara sok sumangga. Di hitungan katilu digejeretkeun di hiji angkat ka luhur, dua ka tengah-tengah, tilu di bebeskeun. Sumangga. Siap. Siap-siap hiji angkat ke luhur goyang-goyang Goyang. digoyang-goyang singkat-singkatan atau singkatan Oh, suka tanya senyum dah. Gua di tengah di tengah digoyang-goyang Goyang di tengah sing rauskeun sing rauskeun atas tilu sok bener teh alhamdulillah. Nah itu hulu kendina tuh. Ayo hulu kendinanya teteh cobi dicepeng hulu kendina. Alah, mereka Hulu kayak naon gitu teteh teteh hulu kendi ditoong ana ditoong Aya. ditoong aya cikancik dipotret heula pokok heula Ayah. pokok heula aya Kaset.
Kaset oke? Kala ayah. Karena tangga tahun ya kan langsung ya kan. Langsung ya pamitan. Aku soal sasarengan soalnya leres. Iya. Atas tadi ke kelas lain. Atau namanya hulukan nih. Kan tadi ke kelas pun. Alhamdulillah Rubina kangge bantayan prosesi sawerna para tos rengese. Alhamdulillah Rubina acara di kawin awal dugi ke akhir parantos dilaksanakan dina atas sumping di pertempatan Bapak Wilujeng Sumping. Mangga teh. Waduh mangga. Mayuna odes. Sekarang lanjut ke acara sawer pengantin nih yang udah banyak. Kan khawatir kena ulah itu kalau siap ma, nyawer ma. Siap nyawer ma. Bersama tim hiburan kita hari ini yang tentunya memeriahkan kita acara hari ini ada dari tim Sadulur Entertain. Oke, lihat ke kamera.